Pimpinan Pak Kades atau saja di tempat pointernya mohon lagu Pak Kades. Ya mohon ke pengacara Bapak Kepala Desa Cempaka Mulya Bapak Haris manawi atas siap kanggo ngadulikeun sapat Bapak kata-katana waktu di narang tempat kesangatun anu sahebat. Yang hadir dulu Herman Rey ada atas pakai lagunya bagi Pak Kades atas lagi saya Dudi hadir maka kamu Pak Kades siap nyebut kamu kampung Palawan RW 05. Maka Pak Ibu Kades Ibu Desti dihaturkan di panggung. Merdeka Pak Kades. Cantik kalau gede. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinubengi anu bahagia ieu urang sadaya masih kena tiasa kempel riung mungkulung di tempatan di Nuraraga tasakur binikmah memperingati HUT RI anu kada 80 tahun anu alhamdulillah dinubengi ayeuna diayakeun ku wewengkon Kampung Palalangon RW 05. Mana suwantena RW 05? Tepuk tangan RW 05. Puja kali puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran mantena urang sadaya masih kena tiasa kempel riung mungkulung di tempatan dinu kayaan sehat rohani sareng jasmani. Salawat miba salam tetap urang curah limpakeun ka junjungan Nabi urang sadaya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikawit keluargina ka para sahabatna ka para tabi'ina dugi ka urang sadaya anu turut mitutur kana ajaran mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ulang dipayun anu kusimguring pika hormat sareng hormatan simguring karsana pun anak selaku pengatur laku pangjajab acara anu parantos maparin waktu sinareng tepatna ka simguring. Wabil khusus ka panitia PHPN Karang Taruna RW 5 mana kebuktanana Hilap Ais Panampi di petempatan Bibit ketua RT na ketua RW na para tokoh masyarakat tokoh agama ustadz ustazah tokoh pemuda tokoh pemudi anu aya ieu di wewengkon Kampung Palalangon RW 05 sami eta ge hormatun simguring Bapak kali ibu sadayana sepuh anom istri pameget anu samilingi di pertempatan anu tetiasa kusimkuring di wincik hiji dina sami eta ge anu kusimkuring di pika hormat sareng dibanggakeun. Tehilap mantan kabogoh Bapak ibu sadayana anu mah bojo simkuring selaku TPPKK Desa Cempaka Mulya sami eta ge anu kusimkuring di pika hormat sareng dibanggakeun. Bapak kali ibu sadayana sepuh anom istri pameget anu tetiasa kusimkuring di wincik hiji dina sami eta ge anu kusimkuring di pika hormat sareng dibanggakeun. Simkuring saja izin nyentang kana waktosna dia saat daya sanes daya kajapi simkuring baris ngadugikeun ti atas nama pribadi abdi atas nama keluarga besar abdi sareng ti atas nama pemerintahan selaku kepala desa Cempaka Mulya ngiring bina turut berbahagia khususnya ka lingkungan RW 05 Kampung Palalangon mana tepuk tanganna. Kan tenang RW 05 panginten lemur abdi anu alhamdulillah ku ayeuna ku antusiasna masyarakat khususna Palalangon simkuring atas nama pemerintahan ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika pingahan
Salajengna Bapak Ibu sadayana anu ku simkuring pika hormat, simkuring ngaros reueus, ngaros binga, khususna ka lingkungan simkuring R05 anu alhamdulillah parantos ngayakeun ieu acara. Mung simkuring panginten satacana hapunten anu kasuhun. Nah hameur pakadesna teu aya ti tadi keneh kaleresan Bapak Ibu sadayana wengi ayeuna teh aya 3 jadwal 4 sareng nu hajat. 3 anu hiji RW 8 di Kampung Gamlok Pak Imun, anu kadua di RW 11 saketaruna tah terakhir RW 5 panginten. Naon abdi milih terakhir ka dieu sanes ku awan mana abdi hoyong standby dugi karengsana di dieu di ditu panginten sambutan hungkul. Ku kituna simkuring atas nama pribadi sareng pemerintahan sejak hapunten anu kasuhun ka Bapak Ibu sadayana sanes hartos memorekeun ka lemur nyarira mung jalaran panginten simkuring ngatur waktos. Ku kituna simkuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika mingahan khususnya ka para panitia PHBN peringatan Hari Besar Nasional tingkat RW di 05 anu parantos ngayakeun acara nu sakieu meriahna. Umumna ka warga masyarakat di Kampung Palalangon ieu lemur simkuring ngayakeun sapertos acara kieu moal mungkin tiasa ku Pak RW-na, moal mungkin tiasa ku Pak RT-na, moal mungkin tiasa ku Karang Tarunana. Ieu abdi yakin atas kontribusi bantosan Bapak Ibu sadayana. Wah tanagana, hartana, emutanana. Taku gituna disamikeun tiap-tiap RW gitu nya. Engke dipasihan kanggo meser ale-alena. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tong ninggal ageng alita nu penting barokahna kanggo ibu bapak sadayana kanggo murang kali khususna. Sareng pidoana ka murang kali urang sadayana cing jantenkeun murang kali anu soleh sareng solehah. Amin. Anu taat ke agama ka orang tua sareng ka nagarana. Sareng mugi anu rupi anu dicita-citakeun ku mantena cing tina kenan kana pamaksadan. Utamina doa ti simkuring khususna ka murang kali cing tiasa ngahabageyakeun kanu janten sepuh urang. Teu tiasa ngabahagiakeun minimal entong nganyeri hatekeun kanu janten sepuh urang. Eta titip ti abdi mah panginten nya. Mudah-mudahan urang sadayana cing aya dinu kesehatan lahir sinareng batin dijembarkeun rezekina dipanjangkeun yuswana tur barokah. Salajengna simkuring ngaturkeun nuhun ka reng-rengan seni pun lanceuk Kang Herman Ray urang joget Kang Herman lah ngantos waleran ayeuna mah gentos ya. Mantap Pak Kades. Sakali deui simkuring atas nama pribadi atas nama pemerintahan ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan karena sagara pitasayan Bapak Ibu sadayana rojong Bapak Ibu sadayana khususna marurang kali kanggo tatarianana kanggo naon teh Karang Tarunana dorong ku urang nu jadi sepuna eta ciri bukti urang masihan ilmu kanu janten urang kali urang tantangan di masa depan kantenan mayunan Indonesia emas di tahun 2045 saupami mentalan terdidik di awal kene beli katinggalan murang kali urang sadayana dididik mental murang kalina supados anjeunna wantun dinu segi kegiatan-kegiatan anu positif. Rupina sambutan di simkuring cekapkeun sakitu manawi aya Aherdi ieu nitip kanggo ka murang kali anu tatarian kanggo meser ale-alena aya Aherdi gitu Iqbal saya oh iya aya di punten alhamdulillah ayeuna panginten majeng parantos 9:30 mudah-mudahan ayeuna acara hiburan rakyat mudah-mudahan cing pasien kalancaran keamanan insyaallah pokoknya mah Palalangon well pokoknya namanya Pak Kades. Palalangon merdeka merdeka hatur nuhun ini tipsnya kalau murah kali pagi-pagi kalau murah kali sami-sami mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kades sareng Ibu Kades anu ngadugikeun sambutanna dupi kanggo Bapak Kades sareng Ibu Kades nyuhunkeun widi kanggo ninggal ngapintenkeun kreasi ti pemuda-pemudi Karang Taruna nyaeta kreasi reug. Biasa dieprakeun tinggal dipalihkeun ibu-ibu bapak-bapak.
Ini sahabat kiri bisa. Kanggo murang kali tiasa ka pinggir terlebih dahulu. Jelas emprakna. Iyo. Lebih tepatnya di Reoki Kampung Palalangon. Ya, Bapak Surut. Bapak Kades, lukina aduh alhamdulillah Bapak Kades. Diawurkeun Pak Kades, diawurkeun awur. Keprok heula ibu bapak, keprok heula. Wur Pak Kades. Kenapa nggak tapi Pak Kades? Jawa ayo. Prakna Bu.
Dupi aya kata-kata di Nusratana tiasa ditinggal wae kata-katana I love you Palalangon. Emprak lah kanggo Palalangon. Semoga ya acara terakhir tiasa kanggo Bapak Kades pilih badai ngiring rawuh bunga joget dandi sareng pemuda-pemudi tiasa turun ke hana. Siap. Yuk. Iya, tangan semua di atas, oke. Yuk. Asik, asik, asik. Ya Bapak Kades. Yuk, semua bergabung, oke, siap. Yuk, cek. Yo, naon eta serahkan anak cenah kasep. Palalangon, jaya, jaya, jaya. Well, pokoknya merdeka, sejo. Kamu narik acan ban. Yo, se.
Iya, emprak kela. Kanggo marurang kali barang taruna disarangan ku Bapak Kadesna ku Anjeun alhamdulillah mun parantos biasa ngahibur. Yuk. Sami-sami. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mun kerasi ti marurang kali barang taruna RW 05 sok sanos kesenian adopsi di Jawa itu nya. Jawa. Kesalahan tesawi ya sesami Jawanya keun bae. Urang saling pajangkeun antara kesenian Sunda sareng kesenian di Jawa. Iya, sami-sami negara urang kene, negara Indonesia Raya. Oke, siap. Ulang. Dola doli siap. Terus aya dola doli. Iya punten ka panitia kursi rupa rupina supados dihanapkeun we supados anu jaroget supados jaroget. Kalau pesan ketua RT na sekantonan pengintinya baru kita goyangkan iya sekali ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan wabil suka Bapak Kades anu parantos ngadongikeun sepatu dua patah katana sareng parantos ngarejo mohon karena tersarana ieu acara wabil suka para marurang kali karang taruna para panitia mun anu terus berjoget ria mohon. Iya, alhamdulillah. So, panitia joget siap ayeuna joget. Siap. Yuk ibu-ibu joget wae langsung. Oke, siap. Yuk, mohon. Alhamdulillah sim kuring di kita nyana penyanyi 12. Bagja bisanya pengalaman 12. Ya tak bisa mohon aya anu langsung di KDI aya neng anti insya Allah aya Kang Cecep Bungsu aya Kang Ujang Darso manawi ulah bakal bubarnya satu acara atas mah dieuyeupkeun pangaresna mohon kasepuhan Bapak Dedeh urang sami-sami uang si Ciliwangi si Bapak Mas deui. Ya mohon sadayana mohon jengkal para artis urang gayengkeun hiji tembang mohon anu paros diharuskeun mek kuping urang sarana aya hiji tembang mohon Bapak Kades sareng hoyong aya ngantos waleran sadayana dola deui Bapak Kades hoyong ngantos waleran siap berjoget ria bersama di dia asal nyuhurkeun embrah geula atuh saparas rame tapi asih Bapak Kades, urang sasaran ke Bapak Kades ayam atas suara. Disarankan ke Bapak RT na siap ah, sadayana Bapak RW, tujuh belas horo be. Cinta, kuring estu kesalira, muar udara Surabaya. Ulang percaya cinta akan muarek udara Surabaya. Aku lakukan ke Bapak Kades. Keluarga besar
Pak RT siap hadiah orang ramekeun. Ayo. Emutanana aku Pulang Gilir angin teting Ngejotis Karena hati Bakal diciptakan Siga anu ditambulan Jeng 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 ayah di wewengkon kampung Pala mudah-mudahan sikatan timun wabil khusus para karuhun urang sadayana atuh anu aya kene oge sami-sami karuhun urang sadayana ka Bapak Endeh ka Bapak Karsa mangga urang gibekeun aya wangsit sing wangsit Para kesepuan mangga diatus dia Urang hibur Ya Bapak RW mau beli tiga kali begitu enak.
ngalaksanakeun lagu Wangsi Cidawangi lagu Buhun mohon. Ya, Kaneng Anti upami parantos siap supados diaturan mohon. Ya, langsung wae ka panggung. Mana aturan yang anti teh nya? Iya. Masih di atas bisa. Siap berjoget deh, siap. Karesan aya mohon simkuring nyanak 12 teh tadinya mohon. Nomor kahiji mohon. Kalemnya nyancet nyase ge cenah bisi eta bisi dikojot ujarkeun. Ngopi atos. Cek ya, cek wa teu naonkeun bae. Alhamdulillah mohon. Sateasana Kang Cecep Bungsu anu baris ngahibur urang sadayana aya nepangkeun heula ieu yang anti keperkol atuh. Anti tiris Sanes. Anti badan. Karasan ieu anjeunna teh mohon mewakili desa kecamatan Cimaung Kecarang Banyaran ngiring audisi di mana tadi teh DA karasan anjeunna ngiring audisi di DA mung teu lolos. Yuk goblok bangun yang hati mohon lagu nama terserah anjeunna wae. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama mama.
Bapak Damang. Amang Ying. Iya, Damang alhamdulillahnya luar biasa. Kamu nih halodo wae meni dibeja-beja halodo ge. Sami kayak itu halodo ya, saya. Sami aduh sami. Ari sami-sami gitu mah. Cocok. Hujankeun lah. Ya, alhamdulillah berantusiasi dikerjakan ya. Alhamdulillah biasa menghibur di Kampung Palalangan. Kampung Palalangan ya, luar biasa. Iya, Bi Gusti, Aka rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke ya, sebenarnya penyangkauan kena waktu semakin malam oge teh hilap seger kena artis di Pangkerta bintang tamu ya. Alhamdulillah. Bintang tamu sana ya. Bintang kejora. Mohon. Ya, mangga manawi pas aya pangunutna pas aya ya teh. Ya, sebi. Yang tepangna naon sama mamah bapakna teteh geus karang taruna oge teh Karang tarunana mohon para panitia Bapak RT na Bapak RW na sauna teh mohon hoyong berjoget ria semua. bergembira pokoknya mah mohon. Ya. Kula pas aya pangunutna pas aya paling dieu. Sok hoyong naon? Jika nu bararingung kitu kira-kira mental lagu hayang lagu anu keun bae. Keun we belakangan eta. Keun eta mah request mah keun wae pertamanya eta we nu paneuri. Paneuri. Yuk. Bebas we pangita mohon heula. Tadi mah aya nu ngaharewas tuh yang lagu kanjut puntang. Muni awan ya. Lainna pampul karting pamali. Iya masih dede kayak gitu. Oh, sami begitu dede naonnya dede incu. Iya, mohon. Sok. Oh iya. Ya. Masih orang pasihan. Oh, pasihan koleksi lah, tembang lagu Sunda. Sunda varian. Khusus kanggo kampung Palalangan. Khusus kalau mamah-mamah bapak-bapak Iya, siap. gitu. Mana oke tadi nyaringan joget di negeri dia. Mending di dia sok lega di dia oge teh naon da mah ngagobros moal ieu Mas. Moal. Tembok asli. Mas aman. Aman ya. Iya. Kalau harang cemon harulang kitu euy. Jiga nu arera keun mah tong era-era ka. Mas panggil sini. Ieu mah ada acan panas sih kan. Ada acan. Kayak orang panasan. Buka sakedap deui. Sakedap deui insyaallah ya. Iya. Tenun ka para pengatur lalu lintas. Iya. Ayo sebut tembang pemuda bersyukur ayo dengan siapa di mana Pas bisa pangeran. Yeah.
Thank you.